jero mah. Wah, siak mama cegah aing apa berangan cek sarua si teh mun modal tak kudu diantar wae ku indung. Aing pura si ieu si isa euy. Oh, meureun meureun. Teh papanggil wae. Aduh, Sal, ya aing ini para rusing sih anjing teh boga duit aing ieu. Aduh, seru aing coba ulin deui. kudu kumahanya aing ieu. Cicing atuh tungguan di desa kedeung. Ekna, Cicing we atuh. rek nah terus ya. Cicing we atuh. Tumari mah. Apa? Eka ajang. Eta teh mesen dong ke warung. Duit. Naon sia kunyu? Cicing. Tah. Aduh, eta mak. Naon? Aduh, eta teh abi. Aduh, aya. Naon sia kunyu? Sia. Gua aing bejak ngerti teh aing. Jangan bejakeun kunyu. Ajang kunyu. Sia mah. Nah kumaha ih. Mayan kecep Doraka kunyu. Doraka moal, kunyuk da budak leutik ieu cicing. Cicing tungguan deui. Aduh itu bagi dua. Naon cenah ulah goblok doraka teh sia. Kumaha? Dibagi dua mah meureun. Nah, geus cek aing dibere tenang eta mah. Usah eta mah. Geus tong nangis, baru datangan ku teteh. Mana? Itu teh. Nu mana? Tah ieu tah nu jangkung teh. Nu eta. Teh. Nya nuju naon ya? Ih, nunjuk calik. Nah ieu sahana ning? Ya ieu teh adi abi. Jadi saha nu malak teh? Nu ieu teh. Nu ieu. Nya nu indung ngajegatna. Nah, jadi ieu hungkul yo, abi mah teh peluang. Tah ketang teh bener ieu. Abi mah kudu jeung katungkul. Ya, emang awewe aing kan. Ku ieu ketang teh bener ku ieu. Abi mah teu. Asli teh. Ya, yang. Ai kamu mani teu kira-kira malak kuat ka adik aku sorangan nu malakan. Deh, oge osok unggal poe kos kitu wae. Cih, henteu eta mah si Ucup tah. Da sia. Nah, pan sia ku nyawa ka aing sia mah ih. Nah, jadi ka aing Ucup. Ku ieu ketang teh tadi dipalakna ge abi mah ngan syukur nyaga tungkul di piwarang teh. Deh, teu nyangkanya. Ya, sabaraha dipalakna ngomong ka teteh? 300 teh. 300. Aduh, bener-benernya teu nyangka neng mah ka kos kitu ih. Mana ka dikeun artosna? Nah, 300. Eta sabaraha duit teh? Naon pan sia duit teh ka aing sama kunyuk. Lamun teh nyawana naon? Mana ka dikeun 300. Naon ieu ketang teh tah. Kadikeun. Bener ya? Naon sia ka aing kunyuk. Ya, aku mah nggak mau punya calon suami tukang malakan ngagorong. Henteu abi mah. Tah eta teh. Iya. Nah, eta sabaraha eta? Iya. Iya. Dah. Awas. Nah, naon sia goblok? Pan sia nah jadi ka aing geuning. Hampura sapan aing ruwat ken. Surah kadikeun gantian. Embung mah duit aing. 300 teh kurang karu duit aing. Kadikeun. Nah, embung cur. Enggeus eta mah urusan sia. Cih, apa sia nu malakna ge? Buru kadikeun. Embung. Ini cak enak urusan tuh. Cup. Aing naon teuing si Ucup. Anjing teuing. Duit eueuh. Diomongan di awewe aing. Anjing. Tapi depan wangali buat beas teh sia lo. Nanti aing kunyuk. Atuh meuli sia ngamodal. Sia mah. Pan eueuh duit. Duit lah. Terus Ya kayak di Nusia mah. Kaleutik laukna, datara di Paraban. Tah nu si Ucup we. tah ulah kan keun wae lah leutik aing mah. Doraka sia teh. Doraka ge. Papan amin menang gede, nu gede. Ulah ding. Dan mana malah leutik ieu. Emang lu Ucup ulah mah kana? Kamari anyar kene beli coba. Ulah sakabitaan kuno batur kehet sumur. Cungur sia. Doraka angger we alungan kunyuk. Sa kenaon? Sa kenaon kunyuk? Sa, menang telok nak? Acan cup. Acan kakarana. Duh, Sal, kebeneran saya mau jejer. Aing mah tuh sakedeung, aing kusep aing. Cicing cup lah, aing kakaranya ding. Cup. Ulah. Mana kunyuk sageus meunang kitu. Rasa menang acan, geus ku aing diberean keet. Lah embung. Sakedeung kunyuk sa teh pirang nginjem sama pelit pisan goblok babaturan. Diberean ku aing ke laukna kunyuk. Embung. Nginjem aing. Ai sia maksa gini gitu. Dibajaan nginjem sakedeung ieu kunyuk da aing mah lilap balong aing mah balaukan daripada balong sia tuh.
Walau ada jiji acan Wae kan ae. Depan acan siapa? Sia mah. Icing Ucuk. Acan nyorang. Gewat nginjem. Ya Allah, beli pelit-pelit saja di jalan teh kunyuk. Ae ini pelit lagi. Nginjem lah sakit dong. Ae sia. Nah naon sia kunyuk. Kakang ngusep di balong aing sia. Hah? Awan. Naon kunyuk aing sia naon yuk kakang ngusep di balong aing. Kamu kan nih. Kalungkeun cuk. Kalungkeun kumaha mah nyang ngusep kadi bisa jojolan di ditu monyet. Nah, Pan heuh ngalungkeunna. lah, Kalau beungeut kakak sia tukang. kunyuk. Salah-salah najis. Ah, Nah, sia mana jenis sekali kan ieu. Ya kana. kumaha meh naon sia kunyuk ngusep kitu. Nah, Ya omenan. eta meh naon sia kunyuk. Lauk aing. Ayo. Sia ka mana cuy? Oke. Mana eta rumah aing sia mah. Balik ah. Balik ah. Goblok teh kunyuk suara aing teh kengusupna balongna. Teh kalau kengusupna balong aing, kunyuk teh siap Aisyah. Cekna HP mah. Tangkal kadu teh kudu dikeureut tandaan teh. Meh halus cenah. Kok aing ajaran. Siang aku aja tadi pada mas detik doi kunyung teh. Cing. Lah suara naon? Pura ku aya bagong. Kunti ieu mah. Beleguk sih isa nya. Ibrahim aing sih aing sarep aing atuh guat aing atuh sama mama. Yeh. Si Isa sugun aing teh awak jagung teh teu borangan gitu nya. Borangan teh kenan saeutik awak jagung gede nya. Borangan gitu luar namanya di rumahan. Wah, siap mama cegah aing apal borangan cegah sarua. Ki teh mun modal teh kudu diantar wae ku indung. Aing si ieu si Isa euy. Oh, meureun. Teh papanggil. War ruas aing kunyuk di kebona naonan teuing. Tanya si mama jeung si Aji si Jaya si Isa. Rusun geuning. Montong kitu kehead kumaha lamun nini nu disingsianana. Ngejengkang waas. Oh, sama saya segitu aja namun borangan kayak tapi aing mah perih hungkul tadi mah. Awak aja ku gede. Bobal sia lah. Tik-lutik ngeyel wae tuman. Sa, mere mana ge baheula teh leutik heula kos kieu. Ten sia lah. Lutik-lutik merem balam wae. Kali. Sia, sudah. Sia, sudah ngomong pamat lah. Sia.